Tah guys nya ayeuna teh amang teh kan ngalasi laru jadi teh kudu tanggal menik kepok pom nih teh kudu kitu guys, santai we ya tinggalinnya aku amang gara orang dibalikkan memeusan we nya niupna kieu ya. Tah hasilna kieu ya isi acan bijil mah ieu teh nya guys. Tah guys karek aya ronghok eraeun guys, urang dicokel gara guys ieu nya. Keun we nya ieu mah bari ngadabrul we kieu bari diajar amang terek diajar speak up anjay. Legegna make bahasa Inggris diajar speak up amang teh bisa ngeplog gitu ke hareupnakeun we nu kumaha we urang di dongengkeun nya. Tah ini balik deui nya guys. Keun wae lah. Kayak geragenan orang dicek hasilnya nya kayak lamun misalkan pinuh keresek amang rek nguseup lauk lah pakai eupan lauk wae ieu mah teu urang tawa urang diayak ke urang digoreng heuh. Keun we amang ame rada pinter speak up lah. Speak up meureun naon sih bahasa Sundana meureunnan ngomong hareupeun batur meureun nya kitu meureun nya. Tuh ayo era-era wae brul. Jadi guys tadi nate ieu teh bijil nate tah nu kararieu hungkul yo nu kalalede yo nu parada guluna nyeri mun ngegel teh guys. Tah terus kalaluar tah nu kararieu ya guys ya nu sarareukeut tapi rada laleutik guys tah. Tah ku amang ditunjuknya ku nyerenya. Tah lamun geus bijil nu kararieuna mah insyaallah geragenan barijil gara silaruna ge tah bijil nu kararieu tah nu laleutik nu ieu anu sok tukang nutupan liang geragenan guys.